mano nu jadi saksina Madinah Al Munawwaroh. Ku kersani nu maha suci pamprok deui dina tawaf jeung sa'i teras pada mentang duha di multazam miharep duaan geget silih pikaheman Durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu gumulung dina ati durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu ngaguru dina ati rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho geuning aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji. Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngasono ku kersani nu maha suci pamprok deui dina tawaf jeung sa'i teras pada mentang duha di multazam miharep duaan geget silih pikaheman Durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu gumulung dina ati durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu ngaguru dina ati rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho geuning aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji. Bentang luhureun Ka'bah saksi kuring pinanggi baja campur jeung rembai Cimanguta di Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa
kasih mugi abdi tinekanan mabrur sifat ujung riatur kabu sampurna pupus lebu. Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalia labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labaik